Aya dewe budak ngora si koploknya si mah teu boga otak anjing sia mah goblok lah. Arisnya sekolahan mana goblok sia mah hirup teh nya teu ngotak anjing tah jujur wae nya nyebutkeun ka Pak Dedi cenah semakin dia teh Pak Dedi semakin teu nyaho tentang prioritas cenah. Pan manehna lain presiden ieu masalah-masalah di NTT meureun maksudna si koplok teh nya ieu teh kitu. Ieu dengekeun ieu naon nya nyebutkeunna teh teu nyaho Pak Dedi Mulyadi teh teu nyaho makin dia teh teu nyaho prioritas bahwa manehna teh lain presiden. Emang Jawa Barat cenah geus beres. Pada ayeuna Pak Dedi Mulyadi ngabantuan musibah di NTT. Si anjingnya teh nya. Jelema teh ngotak atuh anjing sia teh budak ngora kuduna mah sia teh pinter atuh diajar teh. Ulah bodoh anjing sia teh. Ya dengekeun masalah membantu mah lain kudu wae presiden goblok. Sia ge lamun boga duit mah kudu ngabantu kulantaran sia mah bogana bacot wungkul anjing teh nya. Boro-boro bisa ngabantuan ka batur anjing nu aya batur ngabantuan ge digogoreng ku sia mah koplok. Ieu pemuda ngabe teu beres teh kieu otakna teh. Percuma goblok sia sakola rek luhur-luhur ge nya. Lamun otak sia salilana kitu. Teuing lamun aya nu nitah mah sia nya. Da ayeuna mah euy arek naon ge arek duit haram duit naon ge ditah ku batur daek we anjing sia mah teu mikir goblok teu mikir bakal paeh sia teh goblok aing ngalobokan duit haram anjing sia teh teh eta jadi gede kawanina teh gitu da meureun aya nu nitah di tukangna si koplok teh goblok sia mah mikir jadi budak ngora mah komo sia mah generasi masih muda atuh kudu bisa mun bisa masih jadi pejabat atuh ngan anu alus koplok ieu mah hayang ngagoreng ya dengekeun tentang berbuat baik mah teu arek presiden teu sasaha nya henteu masyarakat teu jelema miskin goblok lihat ngabantu mah ngabantu we ulah ngabacot ka sia ngabantu henteu ngagoreng heueuh sia mah anjing tah kira-kira kumaha da eta sia mah tuh da cek aing ge ye dengekeun budak ngora lamun sia teu beuki kopi susu atuh ngenta ka indung sia koplok teu baleg sia mah sakitu aing marepepeling keur budak ngarora teh nya otak teh kudu bareres kudu diajar masa depan anak bangsa teh kudu balalenar atuh aing kawas kumaha nya ngomong aing mah da aing kawas pejabat sebenarnya mah aing ngan padah heueuh eueuh ti dituna aing jadi pejabat goblok.